Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Anu hartosna ya ayyuhalladzina amanu hai jalma-jalma anu beriman kutiba alaikumusiyam diwajibkeun pikeun anjeun kana puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum seperti diwajibkeunana jalma-jalma samemeh aranjeun la'allakum tattaqun supaya aranjeun teh tarakwa. Dina ayat ieu ngajelaskeun bahwasana jalma nu beriman boga kawajiban puasa. Tentuna perlu dikanyahukeun jalma anu beriman teh kabagi kana dua. Hiji jalma anu beriman iman ka Allah, iman ka Rasulna, kana kitab-kitabna, ka malaikat, kana poe akhir jeung kana qada jeung qadarna, tur migawe parentahanana kalawan pinuh keikhlasan sareng ngajauhan kana sagala rupa laranganana kalawan pinuh kasabaran. Tah kajalma nu model kieu eta kawajibanana pasti dilaksanakeun dina parentahan Allah dina ngalaksanakeun ibadah puasa. Tetapi jalma beriman anu kadua nyaeta jalma anu beriman iman ka Allah, iman ka malaikat, kana kitab-kitabna, kana rasulna, kana poe akhirna sareng qada jeung qadarna, tetapi teu ngalakukeun teu migawe parentahanana oge henteu ngajauhan kana sagala rupa laranganana. Tah jalma anu model kieu kacenderungan dina boga kawajiban puasa manehanana tentu moal dilaksanakeun. Kadongdora lamun daek ngalaksanakeun puasa ge pasti puasana model puasa bedug. Di awal jeung di akhir doang, ari tengah-tengah bolong. Tuluy urang lajengkeun kutiba alaikumusiyam diwajibkeun pikeun aranjeun kana puasa. Puasa teh lamun ceuk lugoh nyaeta al-imsaku amma yataja'u nafsi, ngeuker tina perkara anu parebutanana hawa nafsu. Sedengkeun ari ngaran puasa ceuk syara nyaeta al-imsaku anil mufatirati, nyaeta puasa ceuk syara ngeuker tina perkara anu mantak ngabatalkeun kana puasa, tegesna kana ganjaran puasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kewajiban puasa
pikeun sakabeh umat Islam tentuna anu beriman ieu kawajiban ibadah memang anu kudu dipigawe ku umat Islam sabab seueur pisan dina padilahna dina puasa, kauntunganna dina puasa, salah sahiji pikeun kasehatan. Oge dawan Allah Ta'ala, as-saumu li wa ana azibihi, ari puasa teh keur kami jeung kami anu baris ngaganjarna kana eta puasa. Jadi maksudna ibadah puasa mah dianjurkeun ku Allah jeung bakal diganjar ku Allah. Artina lamun dibandingkeun jeung ibadah-ibadah anu sanes, ibadah anu sanes mah seperti salat, zakat, eta katingali kana praktekna gerakanana, tetapi puasa anu ngabedakeun eta puasa teh ngan saukur jinisna jeung gustina. Jadi antara dirina jeung gustina anu uninga da moal katingali jalma anu ngaku puasa padahal teu puasa, pura-pura leuleus, pura-pura cudah ciduh padahal teu puasa gitu. Jadi kaistimewaanna puasa teh lamun diumpamakeun teh mah puasa boga nilai leuwih dina khususna dina bulan Ramadan sabab Allah langsung anu janji bakal diganjar ku Gusti. Lamun salat mah hade, puasana hade, eta langsung dicatet ku malaikat hade. Tetapi lamun puasa hade mah puasa eta melalui proses heula nyaeta dikintunkeun heula ka Gusti Allah. Artina lamun hade teh mah puasana bakal diganjar ku Allah nu leuwih hade. Contona seperti kieu. Ketika hiji jalma umpamakeun ngadamel bolu. Lamun ukuran ngadamel bolu keur jualeun komposisina kira-kira ngeunah jeung anu paling penting aya untungna. Tetapi lamun komposisi keur dahareun eta saaya-aya dina komposisina jeung dina bahan-bahanna. Tetapi lamun pesenan komo deui bari pesenan anu mesenna menak atawa menteri komo presiden mah eta pasti komposisina dispesialkeun bahkan dileuwihan. Sabab daerah lamun salaen mesen komo deui jelema anu menteri atau presiden kari-kari teu ngeunah. Jadi di ngeunah-ngeunah komposisina ge dibedakeun. Tuluy eta kueh teh jadi seandaina umpamana teh mah kueh teh geus jadi nu mesenna teh jalma beunghar, urang anggaplah presiden. Tuluy eta dikintunkeun bolu teh ka presiden. Heug teh ngeunah tah anu hargana 50.000 paling mahal 100.000 bisa jadi eta bolu teh dihargaan 1 juta bahkan 2 juta. Tah puasa ge model kitu. Lamun puasa bener-bener hade puasana, bener ngaraksa kana dohir batina, mangka ku Allah bakal diganjar anu gede. Tuluy anu naroskeun ka abdi ustad naon atuh ganjaranana? Ku Allah bakal dipaparinan ganjaran teh anu luar biasa. Ganjaranna bakal ditempangkeun sareng Gustina langsung tanpa pelantara. Lamun nyarios teh mah padu hareupan lamun cara teh mah urang jeung presiden, urang jeung menteri teh teu melalui deui badegana, teu melalui deui batur ajudanana.
tapi langsung urang berhadapan tah model kitu. Oge kaistimewaan puasa teh nyaeta dawan Kangjeng Rasulullah nepi ka ngadawuh kieu. Ya masyiral sababi in kuntum ba'ata fatajawj. Hai para pamuda, lamun anjeun saha-saha lamun ada anjeun geus mampu kana ongkos pertikahan, fal tajawuz maka geura nikah. Fa innahu godobu basori karena sanyana nikah teh mareuman kana paningali. Wa hasanul farji jeung ngaraksa kana farji. Fa ilam yastati mangka lamun teu kawasa anjeun kana ongkos pertikahan, fa alaihi bisaumi mangka pikeun anjeun puasa. Fa innahu karena sanyana puasa wijaun eta bisa jadi ubar. Maksudna puasa bisa jadi ubar tina dosa paningali anu mantak nimbulkeun kana birahi. Puasa bisa ngaraksa kana farji sabab ari keur puasa mah lemah leuseuh gitu. Jadi dianjurkeun pisan puasa sajeroning emang puasa diwajibkeun pikeun umat Kangjeng Rasulullah, pikeun kaum muslimin diwajibkeun dina sasi Ramadan. Jadi lamun dicaritakeun mah seueur pisan puasa teh kaunggulanana. Bahkan di yaumil akhir anu diriwayatkeun aya hiji kaum anu eta kaum teh jarang-jangan tongongna, tuluy eta kaum teh halaliber teu beda manuk haliberna, ngaliwat ka palataran kana pager-pagerna surga. Tuluy ditaros ku Huzanil Zannah, ku Zawaril Jannah, ku kuncana surga nyaeta malaikat Rizwan. Man antum sahari anjeun. Tuluy eta kaum teh naros ngajawab, abdi umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Sakali deui naros eta malaikat, naha anjeun teh ti golongan jin atau malaikat? Abdi umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Tuluy naros deui eta kuncana sorga teh, naha hal ro'aitu hisab, naha ningali anjeun kana hisab. Maka eta kaum teh ngajawab la, henteu abdi teu ningali. Tuluy naros deui eta malaikat, hal min ro'aitu syirat, naha anjeun ningali kana cukang syiratal mustaqim. Maka eta kaum ngajawab la, henteu abdi teu ningali. Teras nyarios deui eta malaikat Rizwan anu ngajaga pantos surga. Tos migawe naon anjeun nepi ka boga martabat anu luhur kitu? Tuluy eta kaum teh ngajawab, sabab abdi di dunya parantos ibadah kalawan nyamar. Hartina teh hayang katingali ku batur. Salah sahijina puasa, sabab puasa eta ibadah anu samar, moal bisa katilai ku manusia angin ku Gustina.
bahkan ibadah-ibadah nu sanes ge seperti sodako eta utama keneh samar daripada terang-terangan kecuali sholat. Hade atuh pamak itu mah cek eta malaikat ngomong. Heug aya nama anjeun gerak arasuk ka surga. Tuluy eta kauk teh halibar arasuk ka surga. Tah jadi ganjaran jalma anu puasa eta disamarkeun lebet ka surga tanpa melalui hisaban, tanpa melalui cukang siratal mustaqim. Beda jalanna lamun batur mah melalui antrian, ieu mah lewat jalan belakang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lajeng kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, diwajibkeun pikeun anjeun puasa sakumaha diwajibkeunana jalma-jalma samemeh aranjeun. Ti mimiti Nabi Adam eta tos diparentahkeun puasa kusabab ngalakonan hiji kasalahan manehna dipiwarang puasa 30 dinten 30 wengi. Hiji ngiparatan kana dosana, kaduana ngabersihan patuanganana tina paharaman antos di daharna. Tuluy ka Nabi Daud aya puasa ning, puasa sapoe puasa, sapoe henteu, sapoe puasa, sapoe henteu. Bahkan ka kaum Nasrani eta boga kawajiban puasa 30 dinten anu diterangkeun dina kitab Juhratur Riyad. Tetapi ieu kaum Nasrani alim sasarengan puasa babarengan jeung umat Islam mangka mindahkeun manehanana kana waktu anu ditentukeun ku manehanana. Di aya musim tiis kan musim tiis gitu. Tah manehna mindahkeun waktu puasa 30 poe teh manehna ngiparatan kana mindahkeunana anu tadina boga kawajiban 30 poe teh manehanana puasana 50 poe. Tah anu 20 teh minangka kiparatna. Jadi kewajiban puasa lain ngan saukur ka urang ti mimiti samemeh bahkan samemeh umat anak zaman Kangjeng Rasulullah eta puasa saaya. Maka kewajiban pikeun urang umat muslim eta diwajibkeun puasa khususna bulan Ramadan. Puasa-puasa sunatna oge hade dianjurkeun Senin Kemisna atawa puasa tiap sasina 3 dinten dina awal-awal bulan. Tah upami dina bulan Muharram kaping 8 salapan jeung sajabina seueur pisan kautamaanana lamun ibadah puasa ku urang biasa dilakonan. La'alakum tatakun tujuanana supaya tarakwa jalma teh. Supaya takwa. Perlu dikanyahukeun bahwasana puasa teh kabagi kana 3 bagian. Nu kahiji puasa awam, nu kadua puasa khawas, nu katilu puasa khawasil khawas. Puasa awam nyaeta wa huwa kapul basari an batnihi anil qada'i syahwat. Puasa awam nyaeta puasa nyegah tina paningali jeung patuanganana anu mantak ngabedaskeun kana syahwat.
Tuluy nu kadua nyaeta saumul khawas. Fahuwa mangkanapun saumul khawas saumu solihin, saumna jalma solihin. Wahwa kaful zawarih mangkanapun puasa solihin teh nyaeta nyegah anggahotana minal asom tina dosa. Walayatima maka teu sampurna illa bimudawami khamsatin, teu sampurna kecuali ngadawamkeun 5 perkara. Naon diantarana al-kadibu hiji ngomong bohong, wal ghibatu kadua tina gibah, wa namimatu jeung katilu tina ngadu domba, wa yamini gamusi jeung kaopat nyaeta tina sumpah nu palsu, wa nadru bisahwati jeung kalima ningali kalawan syahwat. Bahkan dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Anas, wa man soma